Gak nepi baraya. Gak nepi dugikeun ka ditu geuning jalurna nya. Mana we teh tos sae. Saya di urang di Lajeng pilih aya nu sono nya. Sono ka Pemasai ka di lemburanana mangga disaksikan. Mana we teh tos dugi ka ditu jalurna nya. Aduh. Panginten teh acan ieu panginten can dandos. Hari we di Lajeng wae we. Oke tos ramenya teh ka jalur dieu pangling pisan saparobihanana. Anu masih tacan berubah teh ieu na we panginten jalurna. Wah, kena ngapalin gitu nah langsung aja penginternya mau tidak salah lagi. Lajengkeun we jalurna di kamari mana itu. Soalnya mamang masih kena kacan pisan kapal dia mah baraya. Untuk lajeng we. Nawi nyambung kapal mana itu. Mana we baraya aya nu tarang jalur dieu sok we di kolom komentar. Bagusnya aya masjid. Kantos emut-emut hilap antara emut kene antara hilap ini itu asa kantos ya udah kali teh ngomong teh. Ada rawasan aja. Tuh, aduh pemandangan anu ge. Nya. Juara gitu. Kalau dia mah pamit telepat mah itu asa nu nyambung ka kanapan nya. Pamit telepat mah jalur ieu teh asa teh asing tapi dicobi heula we urang majem. Pancah heran. Ada dua jalurnya. Itu panginten Karancah Herang anu dilebak teh jalur aduh dia mah butut jalur baraya. Jalur batu baraya. Aduh, kalaunan saja di sini mah aduh agak bahaya. Itu pemandangannya rawas ini payun. Juara endahna baraya. Mantep tuh. Dipalih kenca, dipalih katuhu teh alah pemandangan hungkul. Tapi itu ka mana paling mana nya?
nyambung na jalurna aduh sareng iya deh asal aleur jalanannya aduh baraya. Wah, udah 6 menit ya. Kapal gitu nama geningan jalurnya mending atas kasan dibangun bang itu nya memedugi dia itu jalur nu ke mana ya paling lebakan mah tacan iya tacan beresnya dan masih kena alit jalurnya baraya so kayak nu terang lebur naon paling dia teh mangga diramaikan di kolom komentar atau cekap sakitu heula panginten ti mamang hayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.